Karena naon bos? Ganing sirit. Pan aya stetoskopnya. Tau dia kan stetoskop tuh. Baskom. Naon sih jangan kena baskom sirit. Stetoskop nu jika headset geuning. Apa teh sia? Oh, stetoskop. Ganing tangkurak dong tarik ting setengah bangus tebal. Bisa kadengieun ku Pak RT. Naon RT mah jauh bos mau dekeun ka dieu. RT mana sih tangkurak? RT Pudin. Hah? Ari sia apa tuh tau orang ieu keur maling di mana? Maling di mah bos. Ente salah sih. Geus tau, geus maneh menang geus. Ari tadi teh nita naon bos? Tuh nepi ka poho aing. Eta naon teh? Stetoskop tadi natas cokot jig. Siap bos. Iya bos. Mana dikeun? Stetoskop toto tangkurak sih teh stetoskop lain skop ari sia ngalah keusik lin. Ngalah keusik naon bos? Pan ek maling. Heuh nyawa ek maling kenaon sih mau skop tangkurak? Tadi tita bos pan mau stetoskop. Stetoskop toto nu jiga headset geuning nu sok dipake ku bidan sih teh mun maneh geuring. Wah, tanggal kuno gitu mah. Nyewa bagong dong. Gi, ka dieu gi. Kumaha mang? Tutor gi. Ramang. Ye, mau nyatu sih heran makin. Bagian bikin nyatu sih mah. Sok buru lakukan. Nyatu. Cangkel mang. Tuh, siapa hari kana nyatu na beki, hari kana gawe na mung. Buru sekedeng deui. Nyatu. Nah, teu keluar-keluarnya. Geus mang cangkeling mang. Make lilin tuh, dapat kudu make lilin sirit. Wah, make lilinnya. Ya tuh sirit. Percuma babaturan maneh kikituan ge. Menang teu encok heueuh. Gi geus lagi. Gi. Anjing malah candu.